Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Doraka ti Indung Bapa bagian ke-12. Ieu yasana Dimas Ram. Mangga sateu acan di pedar ieu dongengna. Ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel teu kenging hilap diklik tombol subscribe na, like na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep dibagikeun atanapi di share linkna ka pamirsa anu sanesna. Teras oge dina kolom deskripsi tiap-tiap videona atanapi tiap-tiap dongengna aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta tiasa pangintennya di tetenan naon wae barang-barangna. Mudah-mudahan we atuh aya nu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Kumaha cenah ieu pamirsa? Terasna Doraka ti Indung Bapa teh? Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Gening Kang Kalung berlian, ceuk Padu Rahman bari ngalak ngilik eta kongkorong hate aya niat rek meuli. Sabalikna jeung Rudi ningali eta kongkorong teh manehna ngaranjug reuwas lain dikieuna. Ras ingat kana kongkorong anu dijual ku Mamat persis pisan teu beda, boh gedena, boh berlianana. Hatena ngaleper sakilat kabayangkeun di sagala kalakuanana anu katukang dadak-dadakan paroman jadi robah ngan untung Rudi masih keneh sadar yen eta teh rahasia hirupna gancang semuna disumputkeun. Tapi Inspektur Rahman selaku polisi anu geus loba pangalaman ku sareret oge geus bisa ngarampa kana kaayaan hate Rudi. Tetela ceuk hatena nu keur diteangan teh aya gigireunana, tapi Inspektur Rahman teu gancang bertindak. Api-api wae teu malire Rudi. Manawi Pak, abi teh nuju aya kapriyogian seueur meryogikeun artos. Kumargi teu gaduh barang icaleun deui. Nya kapaksa Kang Kalung wasiatipun biang oge bade diical. Mangga peser da di toko mah teu aya Kang Kalung nu sapertos ieu teh, ceuk Inspektur Rahman. Sabaraha bade diicalna? Padu Rahman nanyakeun hargana. Sawios bade dimirakeun wae 500, tembal Inspektur Rahman. 500 teh 500.000 atanapi 500 rupiah. Piraku atuh Pak, aya berlian 500 rupiah, sakitu teh mirah. Aduh, awis-awis teuing Pak. Ceuk Rudi bari netep ka Inspektur Rahman, manehna tetep teu boga curiga. Wani nyarita mahal teuing, manehna oge ngajual ngan 130.000 atuh Inspektur Rahman asa di jalanan, ret ngareret, pok nyarita ka Rudi. Mirah hayi, mergi ieu mah berlian sareng moal aya nu gaduheun. Cobi wae milari di toko, upami aya tong ditaros deui ieu Akang. Leres di toko mah teu aya, mung kamari ieu rerencangan oge ngical persis sami sareng ieu. Pangaosna 130.000, piraku ieu kedah 500.000, ceuk Rudi. Dasar anu teu boga curiga teh manehna nyaritakeun rahasiana teu asa-asa teu boga kahariwang. Aduh, nah make diical mirah-mirah teuing. Untung nu meserna wae eta mah. Lebar pisan yi. Sanes geuning anjeunna gaduheun Kang Kalung berlian nu beunghar pangintennya. Ceuk Inspektur Rahman terus neangan keterangan nyaritakeun sagala perbuatan jahatna. Duh, kari ti mana-mana nama mung anjeunna sok sering ngecal barang emas. Tadina oge kupun bapa teh bade dipeser mung kapayunan ku urang Ciberem.
Sami da sareng ieu Kang Kalung nama. Oh, diical ka urang Ciberem ka saha ieu? Da akang oge kenal ari tukang emas-emasan di Ciberem mah. Upami telepat aya genepan, malah nu saurang mah anom keneh. Eta teh tilas rerencangan sakola kapungkur. Mamat jenenganana teh tembal Inspektur Rohman terus ngepanan Rudi. Atuh Rudi rada ngaranjug heran pada semahna wawuhun jeung Mamat ngan tetap ari kacurigaan mah teu boga. Percaya wae caritaan Inspektur Rohman teh. Geuning kenal sareng Kang Mamat, tembal Rudi bari rada ngelepar. Kenal tilas rerencangan sakola, dugi ka ayeuna oge sok aya kontak upami aya barang icalan mah. Da sami-sami sareng akang kahirupanana teh kana ical galeh barang-barang emas. Akang oge duka enjing duka pageto bari amengan ka Mamat. Muhun abdi oge ngical teh ka Kang Mamat, ceuk Rudi kasaleoletah. Atuh kauntungan pikeun Inspektur Rohman mah ku kituna jelas Rudi geus ngawadul. Tadi mah nyaritana babaturanana, ari ayeuna manehna nu ngajualna ku sakecap oge pikeun polisi mah geus ngajadikeun hiji katerangan nu kacida gedena, kacida nguntungkeunana. Janten ku aya teh diicalna ka Mamat, ceuk Inspektur Rohman. Leres ka Mamat, sami wae abdi teh nuju ka peped ku artos nya sabulang bentor diical tembal Rudi kawas nu heueuh. Geuning Rudi boga kongkorong saha titinggal emak lain, ceuk Padurahman semunu heran ngadenge Rudi ngajual kongkorong teh heran dume sakanyahona mah indung Rudi teh teu boga kongkorong berlian anu sakitu alusna. Ngadenge pananya uwana kitu teh Rudi ngaranjug das ingat kana kaayaan teu hade manehna nyaritakeun rahasiana. Komo ieu jeung jelema anyar pinanggih sanajan jeung uwana sorangan oge teu perlu datang tu akhirna. Dosana bakal kanyahoan. Rudi ngalaper. Kaduhung geus nyarita teh jeung pikiran hate mimiti hariwang jajantung ratug pinuh ka pawur. Sateka polah manehna ngayakeun ekol pikeun ngajawab kana pananya uwana, tapi dasar tukang nipu, tukang bohong, sakiceup oge geus meunang pijawabeun nu bisa nutupan kana kasalahanana. Nah, da mamah teu gaduheun Kang Kalung kieu, ieu mah rerencangan ngical ka Kang Mamat. Pan saur abdi oge Kang Kalung nu rerencangan sanes nu abdi. Ti mana teuing atuh abdi gaduh Kang Kalung kieu. Nah, atuh bieu Rudi nu ngajualna, ceuk Padurahman. Bane wae sareng abdi ngicalna. Nganteur abdi mah tembal Rudi beakeun akal, nyeh seuri nyumputkeun semu, tapi sanajan kitu oge Inspektur Rohman teu bisa kabobodo. Parobahan semu Rudi geus ngajadikeun bukti kana dosa jeung perbuatan jahatna. Manawi teh Kang Kalung kagungan ayi, ceuk Inspektur Rohman. Sanes Pak, sanes nu rerencangan. Malih mah anjeunna oge bade ngical deui. Rudi nyarita kitu teh maksudna mah ambeh dipercaya teu nyaho matak ngarugikeun ka dirina sorangan, ari sabab Inspektur Rohman teu bodoh. Katambah geus nyaho kana persoalanana jadi gampang pikeun ngabuktikeunana teh da geus di jalanan ku Rudi. Saha kitu rerencangan ayeuna teh? Inspektur Rohman nanya deui. Rahmat, tembal Rudi pondok. Manehna mimiti curiga sabab Inspektur Rohman terus nanya kawas nu nyelaksak dirina. Kumaha ieu teh? Kedah sabaraha wae pangawasna? Ceuk Padurahman mindahkeun persoalan kana soal kongkorong. Sawios 450. Sabaraha bapana wisna? Manawi teh kengeng 200, sawios 250. Upami dipasihkeun mah. Omong Padurahman bari ngasupkeun deui kongkorong kana cepuk wadahna sok ditunda luhureun meja. Aduh, teu acan kapasihkeun tu da sakitu mah. Nu leres wae nawisna supados janten tembal Inspektur Rohman. Manehna teu daek nurunkeun harga da maksudna oge ngan saukur kereupan wungkul. Sumohon sakitu upami dipasihkeun ku Bapak bade dikontanan. Sanes teu priyogi artos. Mung kumaha saurupun bojo kedah 450 sawios atuh urang wartoskeun heula ka pun bojo. Gampil upami dipasihkeun mah engke abdi ka dieu deui. Ceuk Inspektur Rohman bari jung cengkat rek balik heula. Mangga ku Bapa diantos bade jam sabaraha ka dieu deui?
pasasonten bae rupina mah supados salse. Mangga Pak, Inspektur Rohman terus keluar ari Padurahman jeung Rudi masih keneh dariuk, duanana teu boga curiga nanaon. Awis teuing Wak, 400 mah, nya upami 2,5 mah wantun. Dalaras kang kalung model kitu teh teu aya di toko, sareng carang nu ngagaduhan. Ari sanes nu beunghar-beunghar teuing mah, ceuk Rudi sanggeus Inspektur Rohman ninggalkeun. Keun wae dibikeun mah 300.000 oge wani, hitung-hitung neun duit, gampang aya keperluan mah dijual deui. Da moal aya 200 gram atuh Wak, emasna mah paling oge 100 gram. Nah wantunan teuing Wak teh. Pokona mah berlianana anu mahalna teh coba segede kitu oge sabaraha, cantang tuh menang 300.000. Keun ieu mah hitung-hitung meuli berlian, kongkorongna mah tong direken, coba sabaraha untungna. Murah atuh Rudi sakitu mah. Eta we rerencangan maneh diical 130. Dasar atuh nu teu terang di harga, ceuk Rudi ngaharuk. Hate gede rasa kaduhung ti heula ngajual murah teuing. Kocapkeun pamiarsa ti harita acan oge setengah jam Inspektur Rohman geus datang deui, pakaian tetep pareman, ngan beda dina gidigna ayeuna mah kawas nu rusuh. Padurahman geus bungah sabab yakin Inspektur Rohman teh rek mikeun ku harga 250.000. Kumaha dipasikeun henteu, ceuk Padurahman teh sabar. Inspektur Rohman teh ngajawab kalah ret netep Rudi meuni seukeut nakeran. Gek diuk panon teh lesot tina beungeut Rudi can oge nanaon di luar kadenge aya mobil jeep polisi. Atuh Rudi ngaranjug manehna gancang cengkat maksud dek lumpat ke tukang, da manehna geus boga curiga tangtu eta teh polisi anu rek nangkepna. Samemeh Rudi neruskeun maksudna Inspektur Rohman geus miheulaan newak leungeun Rudi bari pok manehna nyarita. Da ka mana Rudi? Teu perlu kabur sabab moal aya gunana. Nah, da moal kabur jeung naha mani teu sopan teuing, pan anjeun teh sae mah tempas Rudi malik nyereng ka Inspektur Rohman. Aya naon ieu teh? Asa ku teu ngalarti teuing. Lain rek ngajual kongkorong ieu teh. Ceuk Padurahman ambekeun manehna teu nyaho kana persoalan nu sabenerna matak ambek oge. Tangtos bapa mah teu acan uninga. Punten wae abdi sanes teu sopan. Margi abdi mancen tugas kanggo newak ieu putra bapa. Rudi teh buronan polisi, margi anjeunna tos ngalakukeun kajahatan. Kahiji maling kongkorong, nyata kongkorong anu ditawarkeun ku abdi nembe. Kadua maling artos 1,5 juta. Di Bandung kabur ka dieu, tapi pihak polisi henteu bodoh, teu burung ayeuna kacerek. Mugi bapa ulah janten bendu atanapi rewas. Tuang putra ayeuna mere dicandak kanggo mempertanggungjawabkeun kana perbuatanana, ceuk Inspektur Rohman ngajelaskeun. Nah gagabah teuing, na kuring teh bangsat naon buktina, ceuk Rudi bari ngadeg-deg komo ningali polisi jerat-jerut tarurun tina jeep mah, hate jadi nekat rek kabur. Manehna narejal ngalesotkeun leungeunna tapi samemeh bisa lumpat. Inspektur Rohman gancang ngancam bari nodongkeun pistolna. Ulah nyoba-nyoba kabur, bisa ditembak. Atuh Rudi teu bisa kumaha kapaksa nurut diuk deui dina kursi urutna tadi. Ari Padurahman maneh ngaleper banget pucat semunut aya getihan, heran. Teu ngarti teu nyangka. Jang Rudi teh bangsat era wirang kusuan sorangan gempeur teu puguh cagap. Janten pun anak teh bangsat, cobi terangkeun, da abdi mah teu terang. Sareng mugi bapa ulah nyabit-nyabit nyanyanda ka abdi. Tobat bapa, abdi mah teu terang nanaon. Ceuk Padurahman ayeuna mah jadi malik nyebut bapa nyaritana oge bari ngadeg-deg hariwang, sieun ka babawa, sieun ka barerang. Maaf, abdi tos bertindak kasar. Dabongan Rudi rek nyoba-nyoba kabur. Kieu Pak, Rudi teh seminggu jadi inceran polisi. Dosana maling kongkorong ti Tante Noni, nya dijual ka Mamat urang Ciberem. Make perantara Rahmat sobatna. Ayeuna oge Mamat katut Rahmat geus aya di kantor polisi. Tinggal Rudi nu jadi bobongkotna. Ayeuna kabeneran aya di dieu. Punten wae Pak, abdi kapaksa ngajalankeun tugas. Abdi kapaksa nyandak tuang putra, ceuk Inspektur Rohman bari netep ka Padurahman.
Sakedapan mah Faturrahman ngahulang telemek teu nyarek katara awakna ngadeg-deg huntu noroktok tuur nyorod cod gempor. Sieun era wirang geus teu puguh rasakeunana paingan teu mimiti kadatangan ku Rudi. Hatena teu pati narima ari Rudi keur jadi buronan polisi mah. Leres ieu teh Pak, ceuk Faturrahman kawas nu rada teu percaya. Leres Pak, bukti tos aya, tembal Inspektur Rahman ngayakinkeun. Naon buktina? Kade bisi bapak kasamaran, ngaran Rudi teh lain hiji lain dua, boa batur anu jahat nama. Abi we nu katudingan, teu abdi mah teu rumasa jadi bangsat, mana barang nu dipaling ku abdi teh, ceuk Rudi nyoba-nyoba ngalawan tapi Inspektur Rahman lain polisi nu babari kagebrag ku caritaan kitu, gancang nempas ku bukti anu geus aya. Ari ieu kongkorong saha? Tadi anjeun geus ngaku ngajual ka Mamat. Bukti nu teu beunang dipungkir. Di mana deui anjeun boga kongkorong ieu? Da kolot anjeun geus waksa teu ngabogaan. Teu teh lah anjeun ngabangsa teh teu noni. Katambah Mamat jeung Rahmat geus terus terang yen anjeun nu jadi pokalna. Ayeuna mah geus tong nyoba ngabobodo ngalirkeun kanyataan. Ayeuna anjeun kudu milu ka Bandung. Nah kunaon atuh Rod, make bisa kajadian kieu teh. Siga pisan galandangan anu teu diurus ku kolot. Padahal kolot mah kurang kumaha, sakola dijujurkeun, usaha geus disampakeun. Teu sangka teuing Rudi, mun kieu mah Rudi teh rek ngawiwirang nu jadi kolot. Ceuk Faturrahman milu ambak nyaritana bari gogodag. Rudi ngahruk era kudu jadi uwa beungeut treup geuneuk rai pias. Hate ratu deg-degan, rek mungkir kumaha rek kabur-kabur ka mana kapaksa manehna nyerah kudu daek jadi eusi panjara. Anak buah Inspektur Rahman arasup ka jero atuh Rudi beuki ngadeg-deg ret ka Faturrahman kawas anu rek menta tulung, tapi uwana oge teu bisa kumaha. Lain teu nyaah, lain embung dulungan ngan sidik Rudi nu salah sanajan bener ka anak oge. Ari anak jahat mah nu jadi kolot teu bisa ngabela, hate wae bating nalangsa, nyeri peurih campur jeung wirang ku kalakuan anak sorangan. Rudi, uwa teu bisa nulungan. Lain uwa teu nyaah ka anak, da bongan ieu mah bongan sorangan, daek migawe nirca anu dilarang ku agama jeung nagara. Tah ayeuna ku Rudi karasa kumaha buahna, kumaha hasilna tina kalakuan Rudi teh. Tangtu meureun paiding oge can nyahoon nya. Rudi, wirang kolot teh wirang. Wa cacakan lain bapana meuni geus asa teu beungetan. Komo meureun Bapak Rudi mah. Ku uwa oge bisa kabayangkeun, omong Faturrahman. Perkawis ramana mah ku abdi oge tos dipasihan terang, malih anjeunna pisan nu ngawartosan ka dieu. Malih anjeunna pisan nu ngawartosan ka dieu oge, ceuk Inspektur Rahman. Janten jang iding tos terangeun kana kalakuan puterana teh. Parantos Pak, tah aku mergi siang teuing, da abdi teh kedah ka Bandung ayeuna, permios wae abdi teh. Ya Rudi, milu jeung Bapak. Cek Inspektur Rahman marijung cengkat nangtung. Bade di sana ka mana abdi teh? Cek Rudi mani ngadeg-deg. Geus, tong bating tatanya. Omong Inspektur Rahman beri terus merentakeun anak buahna tetelangke di Rudi dibangkol ku anak buah Inspektur Rahman. Leungeunna Rudi dihijikeun, cepret bangkolanna dikunci pageuna keran. Rudi ngeluk tungkol cipanona mimiti nyalangkrung berebay. Celak nyak celakan maseuhan kana pipina. Tuluy ragragan kana leungeun anu dibangkol, hate ngarakacak kaduhung segede gunung, teu nyangka akhirna kudu jadi eusi panjara. Kitu deui Faturrahman manehna oge ngahlas sedih peurih ningali nu jadi anak dibangkol hareupeunana cipanon murubut. Tapi teu bisa nulungan, hate wae ngan bati nyerina. Mangga Pak, cek Inspektur Rahman bari terus keluar. Rudi digiring bari paroman alum ngeluk tungkul teu wani tanggah tina ku ngarasa era, celak ditaekeun kana jeep. Gerung, jeep dihirupan, geleser maju ninggalkeun imah Faturrahman.
Padurahman ngajanteng netep jip polisi nu mawa Rudi nepi ka lesna leungit dina pengkolan. Geus kitu masuk Padurahman asup ka kamar Rudi. Koper dibuka eusina kabeh dipariksa aya duit 1 juta jeung rupa-rupa kertas surat. Gorehel aya kartu nama, horeng kartu nama jeung potret Tante Noni. Iya meureun Tante Noni nu geus jadi korban Rudi teh. Gelis geuning. Pasti ieu mah Tante Girang. Duh, potongan awak menipi ka uruyeun kieu. Bodoh si Rudi mah. Aya anu nya atur gelis. Hayo kalah dipaling barangna. Mun aing, cek gerentas hate Padurahman kawas nu katarik ku Tante Noni. Keun sia, isuk pageto aing rek ka Bandung ngabejaan ka Iding. Bari hayang nyaho ka imah Tante Noni. Panasaran aing mah. Kitu cek Padurahman. Dasar senang teu paya nempon nu denok, teu kalis ningal nu geulis, teu kaop nempon nu donto. Sok panasaran hayang nyobaan. Padurahman geus gilig rek ka Bandung hayang manggihan Tante Noni. Kocapkeun pamiarsa sanggeusna Rudi katewak kakara pihak berwajib ngayakeun pangusutan nu leuwih jero. Malah Rudi terus disidangkeun ka pengadilan disaksian kuno bersangkutan nyaeta Tante Noni jeung Ratna Katut Herman. Teu wudu sidang teh lila oge da Mamat loba nyangkal kana dosana. Tapi akhirna sanggeus saling debat Mamat Rudi jeung Rahmat kapaksa kudu narima kaputusan Tuan Hakim. Mamat ditibanan hukuman 10 tahun, Rudi 5 tahun, sedang Rahmat ngan genap bulan. Da Rahmat mah ngan saukur kababawa jadi hukuman anak oge henteu pati berat teuing. Jam 3 sidang ditutup. Mamat Rudi jeung Rahmat langsung dibawa ka Banceuy. Ari Tante Noni terus keluar. Bari tungkul da ngarasa era ku Herman jeung Ratna. Era dumeh tadina geus nuding-nuding bangsat. Buktina bangsat teh kabogohna sorangan. Tante Noni lempang ti heula manehna henteu kana Vespa. Da Vespa na geus dijual dipake ongkos-ongkos ka pangadilan. Di palebah panto kaluar kasusul ku Herman jeung Ratna. Ret Tante Noni ngareret tuluy ngabalieur deui miceun beungeut. Pon, mangga urang sareng da akang nyenak mobil, ceuk Herman bari neuteup Tante Noni. Hate ngarasa watir ningali kaayaan Tante Noni sarupa kitu teh. Saeutik oge teu boga rasa ngewa, sumawona hayang males mulangkeun ka tugeunah mah. Tante Noni teu gancang nembalan era lain di kieuna kalah tuluy ngahruk kawas nu bingung. Atuh Herman beuki watireun pisan. Tong isin-isin pon, mangga urang sareng. Ratna teu ngagaduhan rasa dendam, teu geuneuk teu maleukmek. Da akang oge ngamaklum. Hapunten Kang, hapunten Rat, abdi tos nyangki nu lain-lain. Mugi ngahapunten kana kalancangan abdi. Tembal Tante Noni ngeluk tungkul, teu wani tangga. Hate ngarasa wirang era ku popotongan era kumaru. Berebay cepanona oge nyalangkrung. Dihapunten pon, ceuk Herman bari ngareret ka Ratna. Nu direret oge jadi leeh hatena. Tadi namah memang ka Tante Noni teh ngewa ka bidambina, teu ngeunah dumeh geus sering ngahina. Tapi ningali kitu mah Ratna oge sadar ka Tante Noni jadi malih karunya. Dihapunten ceuk, mangga urang mulih sareng abdi. Tos kajantenan nu kalangkung mah tong didamel manah. Abdi ngahapunten lahir batin dunya akhirat. Mangga ceuk urang sareng, ceuk Ratna bari neuteup semu anu watireun pisan ka Tante Noni teh. Tante Noni teh nyarita deui, hate wae ngarakacak sedih peurih ku nasib diri era wirang ku kalakuanana. Ayeuna kumanehna kakara karasa kitu geuning akibatna hirup agul teuing ku kabeungharan teh. Akibatna malik era diri jadi hina sangsara. Rep Tante Noni peureum ti pepereket nyah bentak. Celak cipanona nyak celakan. Ras ingat kana adat kalakuanana anu katukang rupa indung bapana kabayangkeun deui. Kacipta waktu ngarenghik hayang disambat ditarima. Tapi kumanehna kalah dibanjur diusir-usir, bari dihina disebut tukang baramaen. Dosa manehna rumasa dosa kakolot waninya campah, akibatna ti deuha awak sorangan. Raja kaya nuntutan beak, Vespa, TV jeung barang perhiasanana beak dijual dipake dahar. Da awakna geus uab eueuh nu ngambean.
Kagelisanana geus pudar teu bisa dipake modal samodel ti heula waktu keur ngora keneh. Kasasama teu boleh ngahina ari ayeuna manehna sorangan jadi pikarunyaeun batur, sedih perih geus teu puguh rasakeunana. Harita oge manehna lain teu hayang dianterkeun bali ku Herman jeung Ratna ngan era ku kaagulanana sorangan. Mangga wae Kang Herman mah ti payun, da abdi mah bade aya deui ka peryogian. Punten wae sanes nampik pangasih. Ceuk Tante Nonih mere alesan api-api rek aya kaperluan deui. Padahal sareng we atuh ceuk, sakantenan sindang heula ka abdi, hoyong abdi mah katamuan ku cece teh, ceuk Ratna harita. Hatur nuhun Ayi, ieu da cece teh bade teras ka pasar. Nya atuh, upami salese mah amengan ka akangnya, ceuk Herman bari nyekelan leungeun Ratna, cut turun kaburuahan. Insya Allah, tembal Tante Nonih, bari hate perih asa diturih ningali Herman sakitu layeutna jeung Ratna teh, panas asa direrab, tapi manehna teu bisa kumaha nu sidi kalah nambahan nyeri. Mangga atuh ceuk kapayunan, omong Ratna bari celak naik gek diuk parendeng jeung Herman nu nyekel setir. Gelaser mobilna maju ninggalkeun Tante Nonih nu masih keneh ngajanteng gigireun panto. Sanggeus mobil Herman teu katingali Tante Nonih ngalengkah keluar lempang semu nu leuleus lalungse, pikiran juwat, hate raheut teu paruguh rarasaan kaduhung segede gunung karudi mibogoh teuing nepi ka akhirna manehna jadi korban beak raja kayana. Teu sangka Rudi, teu sangka pisan bogoh ka aing teh meureun ngan saukur pangolowan wungkul ngadodoho rek babadog. Bodoh aing, bodoh teu boga curiga. Dasar nasib, ceuk gerentos hate Tante Nonih. Manehna terus lempang bari ku kulutus sorangan hate mentegeg ambek panasaran lamun acan nyarekan atuh gilig hatena rek neangan Rudi ka Bancoy. Rek neang Rudi ka Bancoy, celakana beca ngajugjug ka panjara Bancoy. Teka catur di jalana Tante Nonih geus datang ka Bancoy. Ku penjaga dijajabkeun ke tempat tahanan Rudi nu kabeneran dihijikeun jeung Rahmat. Kasampak duanana kerting harulang bari nangkep tuur ti kajauhan keneh Tante Nonih geus ngageremet gregeteun teu sabar hayang geura ngabudalkeun ka ambekna. Rudi, ceuk Tante Nonih bari netep meuni seukeutna keran. Nu keur ngalamun mani ngarenjag jung cengkat tangga gebeg deui ngagebeg. Komo Rudi mah mani nyorojot tuur sagala aya sieun aya era kadatangan ku Tante Nonih teh. Manehna ngabetem teu daek nyarita, hate mah geus deg-degan ratu getu tunggulan. Tante Nonih ngajanteng nangtung bari nulak cangkeng panon molotot teu ngiceup-ngiceup. Ambekan renghap ranjug, ambak nyedak tenaga midek mun kongang hayang nyiksa neunggelan. Rudi, teu sangka teuing anjeun teh buaya, tukang babadog, tukang larampog. Api-api siah ka aing lumah lameh mika bogoh, horengan saukur pangolowan, ngan saukur panipuan. Nyaho kieu mah ti bareto aing najis ngelayanan. Kawas nu heueuh mimiti mah daek mere, daek ngajak pelesiran, boro aing daek sugan teh heueuh si laing jelema baleg. Teu sangka pisan alusnya rupa teh dipake eupan pikeun neang penghasilan, dipake modal ngajirat awewe nu beunghar, dipake modal ngajirat awewe nu beunghar, nyarita kawas nu nya cinta mere janji rek ngawin ngabangun rumah tangga, boro aing daek ngelayanan pasrah dipenta diri sugan teh heueuh rek bener. Geuning kieu buktina si tukang tipu sia kop lebok tah tetelo cekek tah bohongna. Taingan cologog daek asup ka kamar darek ngincer neangan badogeun. Panon culang cileung teh horeng panon ucing garong. Dikamanakeun siah duit aing, hayoh pulangkeun deui piraku rek bea kabeh mah kadiekeun siah bangsat. Ceuk Tante Nonih bari teteh jerag semu nu ambekeun pisan. Rudi teu nembalan ngeluk tungkul teu beda ti buuk menang mabuk
puguh deui Rahmat mah meuni nyempod wae di juru. Teu wani ngareret-reret acan duanana sarua sieun sanajan dicarekan ku awewe. Teu wani ngalawan da rumasa salah. Ditenden di saha duit aing teh Rudi? Hayo, geura bejakeun. Ku aing rek dicokot deui. Nyarita sia bisa didagor. Ceuk tante Noni bari kecrot-kecrot nyiduhan beungeut Rudi. Atuh Rudi beungeut nala mongkot baseuh nyel ambak. Hayangna mah ngarakab ngan teu bisa da kahalangan ku pager besi. Waktosna kabujeng see pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.